Nah, maki kudu urang jeung si Toto nah. Kalau bakene meureun karakter nu lain lagi. Ya kan sesuai permintaan penonton. Buru kan buru, kenaik gaji. Wah, bener. Bener. Tah kitu atuh tertarik ka harti ari kitu mah tuh. Sok. Ji dua. Heula aing ek badami heula jeung si Toto. Toh aing butuh kerja sama jeung sia nya. Demi naik gaji toh, lumayan naik gaji make urang meuli bedil ke jang maling. Gaji teh naon, Bos? Tuh kan cek aing ge naon moal bener jeung si Toto mah. Geusilah jeung si eta tah, saha teh jeung si Sudir. Ye, beda episode atuh meureun sok aneh maneh mah. Toh piraku atuh si teh pirage sia mah ngomong kieu. Minal aidin wal faizin. Kitu unggul, sok latihan heula ti ayeuna. Naon bi teh? Minal aidin wal faizin. Minal ajidin wal faizin. Naon jadi kamang jidin si teh? Kasa atuh, Bos. Astagfirullah. Kieu deh kena aing Toto. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Kitu unggul si teh Toto. Tangkurak. Minal aidin wal faizin. Tah kitu si teh. Bisa meureun nya? Bisa, Bos. Sok buru mulai. Sok. Ji dua, tilu action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Minal dari aidin keluarga wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aduh.